Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui sareng simkuring kang pilih dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita sakalingga jawara pilih tanding anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Kang Asep Gun di Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu sadaya sateu ajana simkuring alajengkeun kana ieu carita Kang Tile ngaturkeun rebu-rebu nuhulak saketika binggahan ka kaum dangu anu tos motretkeun komentar nanya atuh anu aya di palihan Bandung sabandung, anu aya di palihan Sumedang sasumedang, anu aya di palihan Kuningan sakuningan, anu aya di palihan Garut sagarut, Tasik satasik, oge Banten nya, Jakarta, Cianjur, Sukabumi, Bogor. Aturuhunnya mudah-mudahan paranjang yuswa kalayan aya dina kesehatan dohir tumakaning batin, amin ya Allah ya robbal alamin. Kesugri kaum dangu sadaya dina jujutan hanca carita anu katunda bedaran Kang Dile kasapih kuanci dina mangsa mendarekeun kayaan sakalingga oge nyimayang anu mana harita geus nganyahoankeun yen di hiji jungkrang atanapi jurang aya haseup anu ngelun cenah nya samalah harita teh nyimayang geus aya di jero eta jurang. Sumangga urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu sakalingga jeung nyimayang geus aya di jero eta jurang sajongjongan maranehna corolohok karasa kaget jeung teu nyangka sabab di jero eta jurang teh geuning meuni lega jiga buruan lembur. Yanti eta katingali ku maranehna aya imah sababaraha hiji nya moal kurang ari 5 atawa 7 imah mah beut jiga pilemburan we dasar jurang teh. Lamun tadi teu ningali haseup mah sakalingga atawa sahawai oge da moal nyangka di jero dasar jurang anu sakitu nang tawingna teh beut aya kahirupan. Aya jalma-jalma anu nyaricinganana. Harita sakalingga jeung nyimayang pating kuliweun ka tukangeun tangkal. Mari nyerangkeun kayaan di dinya. Sabot keur kitu katingali ti hareupeunana aya 2 urang jalma keur leumpang ka pelebah maranehna. Dedeganana jarangkung sembada, kumis jeung janggot katut kodegna ngajejembrung minuhan beungeutna. Romana matak soak anu nenjo, jabati pasemona budi amprotan teh beungeut dagararuk sagede-gede kaleci. Kumaha lingga? Nyimayang menta kaputusan ngeunaan jalma anu harita keur leumpang muru ka pelebah maranehna. Tenang, kemun geus deukeut urang rontok kuduaan. Terus kukuring rek ditotok urat pentingna. Sakalingga mere parentah barang eta jalma anu duaan geus kaliwat kalebah sakalingga jeung nyimayang anu keur nyarumput di satukangeun tatangkalan. Olebat jeleng-jeleng duk-duk. Dina waktu anu singkat sakalingga jeung nyimayang geus bisa ngarubuhkeun eta 2 jalma. Samemeh eta 2 jalma bisa ngalakukeun naon, urat-urat penting nu aya dina badana masing-masing geus beunang ditotok ku 2 ramo sakalingga. Anu ngajadikeun awak jalma nu duaan jadi kaku tur teu bisa juara. Sabab sakalingga oge notok jalan sorana ka eta jalma nu duaan. Saterusna awak nu duanana digarusur ku sakalingga dibawa ke tempat anu bala sangkan teu katingali unu sejen.
Sanggeus eta jalma nu duaan geus aya di tempat anu merenah. Sakalingga gancang ngagerakeun duara mau napikeun ngabebaskeun totokanana kana saurang. Sedengkeun baturna nu saurang deui mah masih kene ngagoler kaku. Haja can waka dibebaskeun tina totokanana ku sakalingga. Anona ngaburileng molotot ka sakalingga. Sanggeus nu saurang dibebaskeun totokanana, sakalingga langsung tumanya pikeun ngorek keterangan ka eta jalma. Aya sabaraha urang batur sia? Jeung di mana tempat panyumputan sia? Ayo, jawab. Jeung sakalingga bari nekankeun duara monakan dada eta jalma. Pok eta jalma nyarita di barungku nyentak. Aya kasieun jigana teh sakitu dina kayaan, nyasatna geus jadi tawanan oge. Kumaha sia? Saha sia duaan? Lamun batur-batur aing nyahueun sia duaan bakal podaran deuleu. Nyi Mayang ngarasa ambek ku ngadenge ceritaan kitu ti eta jalma. Leungeunna nyaho nyaho ngajelbet kana beungeut eta jalma. Kurang ajar sia, rek ngabejakeun moal ha? Nyaritana kitu nate Nyi Mayang bari langsung nampiling. Jelebet. Badang, setan sia. Awas ya di podaran ku aing. Bari jeung beungeut ngabangkieung oge, nyaritana mah tetep kasar jeung wani ngancam teuing. Sakalingga seuri leutik, ok nyarita ditujukeun ka Nyi Mayang. Anyosak ye patut mah moal bisa diparuhkeun ukur dicabok atawa ditampiling jiga kitu nyai. Kudu dikieu yeuh geura. Cacap nyarita kitu. Hiuk, jebrot. Sakilat tampaleungeun sakalingga ngajebrod kana sirah eta jalma. Walu karna lain di mata kreuasna pikeun baturna nu hiji deui, oge pikeun Nyi Mayang. Sabab sirah eta jalma langsung bejat. Getih jeung polona mungsrat, nyawana paragat sapada harita. Lengga, nah aja langsung dipaehan wae. Tanya Nyi Mayang. Puguh saeutik oge teu nyangka amun sakalingga wani ngalakukeun kitu ka eta jalma. Sakalingga kurus seuri bari nyarita ka Nyi Mayang. Aya sababaraha manusia di kolong jagat ieu nu moal bisa diajak ku cara leuleuy jeung lemes. Capek-capek urang gorek keterangan ti manusia juga kitu patut mah. Pikeun manehna kajunting paeh ti batan daek balaka. Tah kulantaran kitu geus waktuna urang ngibankeun sikep anu leuwih kasar batan maranehna. Ceuk sakalingga bari ngojengkang ngadeuketan jalma nu saurang deui. Baturna teh anu masih aya dina pangaruh totokan manehna. Ningali sakalingga ngadeuketan. Eta jalma pohara sieun jeung soakna. Sabab manehna ningali sorangan baturna anu geus pencar sirahna ku sakalingga. Sanggeus ngabebaskeun totokanana pok sakalingga tumanya ka eta jalma. Si laing hayang sanasib jeung batur si laing. Hayang diremukeun sirah si laing ku dewek ha? Jawab. Ceuk sakalingga nyaritana jadi kasar. Sabab sakateu teu ari nyarita lemes oge. Kajalma-jalma jahat juga kitu mah. Itu ceuk pamikir sakalingga. Ampun. Ampun. Ulah dipaehan kuring mah. Ulah dipaehan den. Hayang kene hirup. Jawab eta jalma kitu nate bari acong-acongan nyembah ka sakalingga awahing ku hayang dipikarunya. Alus atuh ari kitu mah. Engku aing moal dipaehan. Asal si laing daek ngabejakeun di mana tempat si laing jeung batur-batur si laing. Jeung aya sabaraha urang kabehna. Terus sabaraha urang jalma anu kawilang ngabogaan ilmu anu luhurna. Sajongjongan mah eta jalma kalah ngahuleng jiga anu keur mikir. Pok Nyi Mayang nyarita di barung ku nyentak. Ayo jawab sia. Lain ngajedog wae. Bari jelebet. Leungeun Nyi Mayang nyaho-nyaho geus ngajelebet. Nyayang kana pipi eta jalma. Nya naon nya teh sia? Sok jawab, bisi disapatkeun ta beheung teh ku aing. Ceuk Nyi Mayang nyingsieunan. Jumlah nama aya 50 orang.
ari jalma anu kawilang panghebatna mah aya kana 10 urangna. Kitu Den. Mang maulah dipayahan Den. Cenah bari terus acong-acongan nyembah ka hareupeun sakalingga. Ari gagelung si laing saha ngaranna? Jeung tempat panyumputan si laing jeung batur-batur si laing di mana? Sakalingga tumanya deui ka eta jalma. Leng deui eta jalma teh jiga nu ngahulang. Jiga nama ngarasa sieun meureun ku gegedugna. Lamun manehna ngabejakeun ka sakalingga. Ayo sia jawab. Ain ngahulang deui wae. Hayang dibuntungan tah hulu teh ha? Ayo sia jawab. Lain ngahulang deui wae. Hayang dibuntungan tah hulu teh ha? Imayang morongos deui. Ateuna ngarasa kesal. Sok jawab. Mikiran naon ngahulang deui ditanya teh. Ceuk sakalingga molotot ka eta jalma. Nya eta gegedug kuring ngaranna Ki Baja Saketi. Tempat atawa markas nama aya di tengah-tengah imah anu bilikna warna hejo. Di tengah-tengah warna hejo. Kumaha maksudna? Sakalingga can paham kana maksud caritaan eta jalma. Nya maksud kuring teh kieu. Sakabeh imah nu aya di dieu aya kurang leuwih 10 imah. Kabeh eta imah bilikna warna hejo. Kajaba imah nu dijadikeun markas ku gegedug kuring. Eta mah hideung bilikna teh. Kitu Den. Itunya. Jadi bener si laing jeung batur-batur si laing kaasup ke gedung si laing anu katelah Ki Baja Saketi. Nu sababaraha waktu ka tukang geus ngaduruk jeung mateni urang lembur nu aya di pasisian leuweung ieu teh. Nya Den. Biadab. Terlelenges ya. Terus naon sababna pangna imah nu dijadikeun markas ku gegedug si laing warna bilikna hideung. Henteu disarwakeun jeung imah-imah anu lainna. Apanan kieu Den? Ari warna hejo mah moal kaciri ti luhureun ieu jurang mah. Rupana pan sarua jeung tatangkalan hejo. Itu sakanyaho Mang mah Den. Nah lain disarwakeun atuh warnana hejo. Pan leuwih alus meureun. Leuwih ngageblek ka tempo ti kajauhan ge ari kabeh warnana hejo mah. Nanaonan make jeung dibedakeun warnana sagala. Duh ka atuh palebah dinyana mah Mang oge teu apal. Beda we meureun ari nu kasebut markas mah teu sarua teuing jeung imah sajena. Kaharti ari kitu mah. Terus ari gegedug si laing ayeuna keur aya di markasna. Aya Den. Aje atuh hari kitu mah. Tapi si laing mah cicing we di dieu. Ulah milu ka ditu sare we cing tibra si laing mah. Beres nyarita kitu duk. Ramo-ramo leungeun sakalingga sakilat notok kana urat beuheung eta jalma. Ulahek we eta jalma ngulahek. Anona peureum teu bisa nyuara deui. Sanggeus kitu terus sakalingga jeung Nyimayang ngaraleos ti eta tempat. Buru ka markasna dedengkot rampog nu katelah Ki Baja Saketi. Kasugri kaum dangu. Teu kacatur lilana di jalan. Urang caturkeun geus nepi we. Harita sakalingga jeung Nyimayang keur nyarumput di satu kangen tangkal. Katempo kumaranehna duaan. Di antara imah-imah anu jumlahna kurang leuwih 10 siki. Nya bener. Aya hiji imah anu pernahna di tengah-tengah warna bilikna hideung. Sedengkeun imah anu lainna mah kabeh bilikna harejo. Di hareupeun lawang panto nu imahna bilik hideung. Katempo aya sababaraha urang jalma anu pangawakanana saraseg tur jarangkung gede. Keur dariuk dina golodog bari ngarobrol. Sawareh deui aya nu leuleumpangan kaditu kadieu ngurilingan eta imah. Jigana keur ditugaskeun ngajaga ku gegedugna. Bener tingkah artina imah itu anu warna bilikna hideung anu disebutkeun tadi teh. Nya imah gegedugna rampok teh. Tuh geuning aya sababaraha urang jelema keur ngajaraga. Ceuk Nyimayang tutunjuk kelebah jelema nu aya di hareupeun buruan imah
tu bilikna hideung. Kalawan rerencepan sakalingga jeung nyimayang lempang seselendep. Mapai-mapai pipir imah-imah nu bilikna warna hejo. Dina waktu anu singkat. Duanana geus anjog ka satukangan imah anu ditujuna. Nyatana wangunan imah anu warna bilikna hideung anu nurutkeun ceuk jalma tadinya eta imah teh imah gegedugna nu dijadikeun markas. Terus sakalingga noong tina bilik, breh katingali di jero imah aya 2 urang anu keur ngarobrol. Nu saurang mah sakalingga apaleun pisan. Nyatana tayalian ti si peso setan. Anu leungeun sabeulah buntung ku sabetan bedog manehna teh. Ari anu saurang deui dedeganana jangkung gede. Begeutna kucem tur bengis naker. Kumis jeung janggot katut kodegna ngajejembrung minuhan begeutna. Nambahan serem kana rurupaanana anu memang angker tur pigasieun. Sakalingga bisa ngajudi ka eta jalma, pasti eta jalma anu jadi gegedugna garong nu katelah ibaja saketi. Ok sakalingga ngahrewos ka nyimayang. Aya 2 urang. Nu saurang masih peso setan teh. Ari nu saurang deui pasti ibaja saketi gegedugna. Nyimayang unggek bari taki-taki. Pok nu saurang nu tayalian ti gegedugna nyarita ka si peso setan. Bira ku akeng bisa dirubuhkeun ku 2 badosa anu murah basi keneh jadi gao. Saha jeung urang pada eta 2 bageluk teh Kang? Yain piraku. Puguh kitu kanyataanana deui. Dewek oge heserek percaya namun dewek nepi ka teu bisa modaran eta 2 mangkeluk. Kalah leungeun dewek anu geus buntung jadi leuwih dibuntungan deui. Nyaho teuing urang mana-manana mah dewek kitu nyaho. Da teu tatanya urusan leburna ti mana nama. Tembal si peso setan semu morongos caritana teh. Yakeun bae Kang. Mun aya waktu urang teh angan jeung kuring. Urang cacag mangkeluk kitu bah tuman wae. Ceuk ibaja saketi embongkeun kabelana ka si peso setan. Si peso setan teu nembalan. Manehna teu bati yakin lamun ki baja saketi bisa nandingan kahebatan sakalingga jeung baturna nu awewe. Nya eta nyimayang. Sabot keur garuneman kitu ki baja saketi ngareret ka lebah bilik anu di luarna aya sakalingga anu keur ngintip teh. Sakilat leungeunna ngodok kana saku bajuna. Set set set. Puluhan sanjata rasiah anu mangrupakeun jarum-jarum leutik warna hideung pating belesat muruk ka palebah bilik. Untung sakalingga gancang luncat ka tukang. Bari nakis eta jarum-jarum racun ku leungeun kencana. Saharita jarum-jarum anu ngandung racun teh mental pating belesat ka kenca jeung katuhueunana sakalingga. Jorelat, jeleng. Yirim ki baja saketi jeung si peso setan nyaho-nyaho geus pating padega. Diburuan imah tukangna. Tapi manehna teu ningali aya jelema di dinya. Pok si peso setan nyarita. Geuning eueuh sasaha. Sidik tadi bakuk kuring ke tembok. Aya 2 urang nu ngarintip di dieu. Pasti nyaruput tah si setan teh. Tembal ki baja saketi bari rarat reret ka sakurilingeun eta tempat. Tapi jemanya atuh. Sidik eueuh jelema sasiki-siki acan pan. Si peso setan rutret nempuan. Sabot keur pating harulang kitu jorelat. Jelegedeg tangtungan 2 urang jelema nyaho-nyaho geus ngabardega aya di hareupeun maranehna. Si peso setan mah kuat ka langsung mundur sababaraha lengkah ka tukang. Barang mireungeuh anu duaan nu tayalian ti sakalingga nu geus ngabuntungan leungeunna. Jeung nyimayang salah saurang jawara awewe tur ngora keneh. Tapi ilmu kadigjayaanana teu bisa dianggap enteng. Bari jeung hari weus-weus pok si peso setan nyarita kaki baja saketi.
eta pisan mangkelungna. Nu geus ngarubuhkeun jeung ngabuntungan leungeun dewek nu dicaritakeun teh. Ituna teh bari nyiri katukangeun Ki Baja Saketi sabab ngarasa seber nempo Sakalingga jeung Nyi Mayang. Ki Baja Saketi neuteub seukeut ka Sakalingga jeung Nyi Mayang nu harita geus pahareup-hareup jeung manehna. Bener-bener gede kawani ngadon seseuruh kojor bantong ka dieu. Saha sia duaan teh ha? Sok sabutkeun. Sabab aing taretuman modaran jalma teu nyaho garada. Teu Ki Baja Saketi songong naker nyaritana teh. Sakalingga maju salengkah kok nyarita di baru ku sikepna anu tetep tenang leber ku awanen. An tadi geus dicaritakeun ku batur silaing anu leungeunna ku dewek di buntungan teh. Piraku poho deui. Sakalingga nyaritana bangun anu ngahaja ngaheureyan jeung mapanas lawana. Si peso setan nepi kareup geundeuk rai pias. Denge caritan kitu ti Sakalingga teh. Lamun seug manehna untupan maharita keneh ge pasti bakal langsung darajang. Tapi dah hatena teu mereak, kalah ngagugudug we dina jeroeun dadana. Ngeunaan saha ari kuring cilaing teu perlu nyaho. Teu penting syah bangsat. Jeung na deui kuring ngahajang ngajorag ka gogobrog silaing lain rek ngadon sosoroh kojor. Tapi rek ngojoran sia jeung sakabeh balad-balad sia. Moal aya nu disesakeun deuleu. Yuk Sakalingga nyaritana tenang jeung ludeung jeung teu eleh karihal deui. Setan wanian nyebut sia ka aing bener-bener geus bosan hirup sia teh ha. Wani ngancam sagala rupa sia goblok. Ki Baja Saketi kuat kamolotot urial buncelik. Salila ieu dirina pada mika gigis ku balaria. Kari-kari ayeuna dicacampah ku budak satepak anu ceuk pamikirna eueuh pangabisana naon. Kurang ajar sia setan. Ya. Ki Baja Saketi geus teu kabendung deui amarahna. Leungeunna langsung mesat pedongna saterusna dibabadkeun kana beuheung Sakalingga. Tapi Sakalingga teu geumper, rikat manehna ngarendeukeun badana ka handap siet plos. Bedog Ki Baja Saketi ngabelesat ukur ngaliwat kana sirah Sakalingga. Nu geus luput dina sasaran. Pireungeuh sabetan bedogna nyamos. Ki Baja Saketi tambah kagugudug amarahna. Bedogna langsung dibubat babit ngarah kana sakujur badan Sakalingga. Estu teu mere pisan kasempetan kalawan. Sakalingga jadi reuwas mireungeuh lawanana rajang secara ngababi buta jika maung bayangan juga kitu. Ngangkekeun deui seret. Sakalingga nyabut bedogna. Saterusna dihembatkeun ka hareup dipake nadah bedog Ki Baja Saketi. Mitra jageula ieu carita urang tunda heula nya. Atur nuhun kana naon rupi beratosanana, hapunten kana naon rupi kakiranganana. Insyaallah urang biasa patepang deui. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.